pasal nek nerangkeun wudu wudui ari ngaran wudu saya al awalu ari anu kahijina nyata niat kumaha ngaran niat teh maksud dari majlis yang dina jero anu kadua goslu waji ngusap arahi kumaha cara ngusap arahi teh majlis teh itu nya jadi tuh ya jika dia jadi kalabatkan arahi kita arahi dia ya kalinya itu pasti niatna kumaha teh dina niat ieu kumaha ya nawaitu wudu apa dina nawaitu wudu ada asbari ada salah dina ngucap apa dina mana sayana dina mana astalisu anu katiluna nyata ngawasuh panangan dua motor kota ini atas ikut dua nanti cuma ngawasuna itu tah mulihan tadi ya mayitnya nah itu itu kali ini itu kali anu kaopatna masain mirosi musab sirah sunat kumaha saena teh musab sirah kumaha sunat teh nyata sanes tungtungna sirah sanes tungtungna rambut sanes yang gitu sanes nya yang gitu mana anu kumaha nu botak cenah botaknya anu botak mah cekap kieu tah tuh mah rambutna sami sunatna kitu itu sampai kayak anu kieu Pak Ustaz langsung Abdul anu kieu aya anu kieu tah sunat Abdul mana kedan-kedan Pak Ustaz nu kadua anu kieu terakhir berarti itu kan ada di Abdul terus aja mau mancing terus gitu bener ya udah nah ujungnya cuma bunga rambut tak panjangnya punten mah sebentar gitu kenal ujungna gitu nya kita ya teh mana nusa kumaha urang teh tanah rambut teh di mana ujungnya kita jangan rambutnya apa pesannya ya ini pola pertanyaan berat langsung kayak ke pusat gitu mau teraskan bosan gitu kadang ada ras dia lah al-khamisu anu kalimana nyata Rasulullah jilani ngamasuk sampean dua nyata cara ngawasuna enten ya sunat nama ku ieu tah itu kan ya salah dia masalah tang ieu tah masuk tuh rasa kan bae kan udah karena cur tak sampai ke pemikiran Ustaz punten dah sok aja ngan dia karena sok padu jadi cabak kepada cur kumaha geutan sayana gitu sayana tapi kitu ge sah teh Ustaz kinten padu ka banjur maksudnya ojak kumaha pertanyaan supaya lebih ieu gitu kan ya maksudnya supaya orang lebih tahu lah saya sabar teu ya kita di masa sanes ieu kan yang ngucurkeun adalah zaman aya makanya maksudnya sabar di dieu mah kan desa bieu kan karena pada di dieu pan dia teu wasu meureun mohon ya pome di dieu mah teu wasu bisa itu namanya menyatan wasu ieu nya sareng kenalan sapasi wasuna nya kan sareng kenalan wasuna ya kadang gitu kadang dibuka ge padu ngacur kana padu kieu tos kan ti padu eta termasuk kesehatan tapi kumaha ka pada geugeun upami misal ayeuna nyuran barah sadayana ka wasu mohon nah hanya misalnya sangat kenalan nih waduh mohon yang dina kautamaan afdol seperti nu tadi gitu dina ngawasu panangan punten mun dina sadana terangnya kan gitu nih nah ini termasuk gitu lah ya gitu kan ya kesebatnya kira afdol gitu berarti atau mau masikukan panangan ya berarti mun dia mah masikukan panangan masikukan panangan gitu atau di kulahnya gujibur nya atau ya kita gujibur gitu namanya kumaha pamit leuh pamit leuh kelebak be pamit kumaha sate nanti kelebak eta mah
asa desu anu kagendepnya eta tertib tertib teh mari mimiti nu saena mah paling rapi orang kocok ieu teh abdasnya awalnya mah orang kocok teh Alo aja daya. terus Anak jarahan lagi kawan tuh, benar wae. nya Tapi Pak, emang baru rek nanyakeun lamun keur wudu sok aya nu ngobrol atas saha teu? oh tina ngawasuh ya kan kumu saya mah kieu kumu langsung misalkan banyu misalkan kali menakna tertib nyata badan tina kumur misik banyu terus ngawasuh rarahi panangan kemudian terus kana sirah malit kalit malit Sirah nu alit. tina cepil ge nya dina mah teu kaya teu kasebatkeun dapat urusan umpamanya mah harus kena tina cepil ge sana kita terkeun di dia terkeun itu 3 kali 3 kali itu kan kayak ketumbuhannya kan Cerita robol gua. Hah? Cerita robol. Nya mau tisu eta mah. Itu sok aya nih mun Mau tisu eta mah. Cocokan heula. kalau gitu lah intinya mah kudu dijaga gitu. Ngan nanggo hata wajah teh di ujung ya janten rambut ke dia nah maksudnya Abang bro. Ya jamaah yang mau ke dia kalima nu kagendepna arti bangga gitu. di aslun an yatu putus syai'in wallahu a'lam. Misalnya babatu suci kumaha tuh tadi hiji babatu suci Pak Ustad. Babatu Pak Ustad Tidinya namanya teh. Ya, Pak Ustad. Tadi memang